waktuna lampah eta hasarius bisa warga maniloka Yesuk masa jati asta jinga dawala langsung ke karaton balik mercuponda nanging otipati teu aya lajeng ka hiji tempat deui nyaeta tempat anu keur dikunci tapi ku panguasa jeung ilmu nasmar nyaeta Yusuf masa jati kunci di samuka si horeng otipati jagatnata keur ngajepepeng duaan ninggalkeun raga badak iya gitu gini cepot jahat sia kaingan diimplang kaitu kadi aing poek lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis duaan ngadon anceungan-anceungan di dunya make wujud anu lain ari asli na ieu diangkat aduh Gusti ngahina naon maksudna cepot hadiah asuk sembah kabeh hatur sih moal kene malan sia moal ne malan ya ulem disebut sare lain ieu teh ninggalkeun raga badak di makhluk ya rumah sebutnya ini oh gening cegareng hapta piuk pusing gungsing Kemang kapi hatu moane malah moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badak da lain sare mati geni ieu oh nanaonan teh urang caritakeun kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali masa jati asta tinggal dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagangler kunirahan nikah kurang ajar sia naon ieu bapak teh jauh kurang ajar we ieu paman maneh nepi kacul kana kawajiban sudog-dog tinggal iga sudog-dog tinggal bangke meureun maksana bapak
apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh? Tah ieu anu jadi bibit rurujit inu rusuh teh ieu mah keluh. Nah, bapak teh jauh-jauh. Ai buktina ini kan kaloler. Heuh, sare beureun. Disebut sare da teu ngarengap. Jadi ieu teh hartina ninggalkeun raga badag. Ninggalkeun raga badag. Raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud. Nu dipake ku manehna buta. Tah buta teh ieu sinaraga ieu. Gentayangan di dunia. Meureun kasang tukangna naon? Hayang layang jamus kali musada lambang kagungan negara. Lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya. Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya dina amal. Usina nyata lambang kagungan negara teh anu dibemetian ku ketuhanan nu Maha Esa tungtungna keadilan. Lain dipigawe mah kalah dipangplang geuning diungagang gamarna padahal kudu dipigawe usina. Baingan adil ayeuna teu walatra. Hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik keur nu gede mah adu mah gede duit meureun. Dina dihukumna oge teh ditoe-toe acan ditempatkeunna oge di tempat anu ngeunah. Aya nu maling hayam mah sabaripu teh di buligiran. Di gemrong reungit. Kumaha nya Pak kieu dah. Keun da gaya palitunganna. Tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin. Bisa jadi mun kitu mah Pak. Aya geus sul dog tinggal igal kieu mah. Sul kana kewajiban. Tah. Ayeuna bapak dek tinit deui ka dunya. Maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu. Balik deui kana wujudna. Ai maksud bapak, tah di dieu kerajaan ku maneh pake maneh jadi raja Triloka. Raja nu ngarajaan raja, dewa-dewa ge bakal sujud ke maneh. Anjir. Tong sok itu teh mah patahan kebalik. Naon teh? Nya bapak, naon? Lamun nikah kudu ka ahlina. Lamun nikah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Da pakaruksak atuh SMP, SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Ngere mun sadaya milu paket oge. Nya, ya pengetahuan kaituna oge ilmu. Iya sak meunang oge da puguh meureun heuh. Intelektualitas bakal eueuh ka curang teh. Bulat pertanggungjawabanana. Ieu mah sakedeung sementara nu ngajurigna datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ka mana manehna. Lah, euy sanggup jadi raja. Ya, ai sakedeung teu naon hayang masakan. Tong lila deui kan. Setahun setengah we. Aing asa geus ngasaan widadari we geus. Iya. Oh jadi abdi jadi raja bapak tim suksesna. Kadeh jadi tim suksesna. Tong sok bobodo batur. Ngabibita batur. Nya, bapak ngeunah bakal boga gamelan. Ai abdi. Ai sugante moal kieu tidak. Oh. Ini mah kagok batur jadi pake.
Kagok borontok kapalang belang ini. Kagok boborot. Tak itu sanggup meneh. Ya, atuh aya kitu mah teh naon. Ai sementara mah. Ngan bisa lamun aya tekeneun mun aya terbaik dicap jempol. Teu naon sok aya kumaha maneh we. Nya. Lah. Jadi raja ge. Lah. Alah, ngan teu bisa mukodimah. Lamun abdi dititah pidato kumaha apa? Nya. Mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi itu pungut wawanana. Nya. Sok sanggup teu? Sanggup. Sok pina. Pake kumaneh wujudna. Laan pakaianana pake ku abdi. Rupa moal bisa. Anger rupa maneh bakal kitu. Maksudna asupan wujudna. Langsung jeung wujud maneh. Carana teh nyaeta kudu mapek bayu. Mapek bayu teh naon? Ulah ngarenghap 5 menit tahan nafas. Sok bapak di tukang menyeretkeun. Siap. Oke. Oke. Bareng atuh. Saudara, saudara. Kek keranan ulah kumaha teh ai abdi ka nu mana? Pade teh aya 2. Heuh. Aduh ka mana abdi yeuh? Dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek pasaran buru jeung narada. Kumaha cepah? Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Ai pasaran guru teh adina, narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka narada. Sambung narada mah. Cuma sapeleng kah? Terus cukur-cukur ulah. Ngan mau bisa nyebut adik guru. Paling-paling adik beuteuh mun kajenna teh. Dewek jadi raja. Siring narada puring raja mah. Dewek jadi cacak wae. Ngada buat ambek wae mah. Cacak teu ngamodal nepi ka perbut kitu. Kieu we atuh abdi adil mah. Naon? Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit, eta nu pangheulana abus ka Batara Guru. Siap ka? Oke. Ayo mah. Kang guru gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap. Siapa tuh? Hiji, ya berarti 4 deui. Kau ngomong atuh cicing. 2 berarti 3 deui. 3 2 deui. 4 berarti bakal mawalengkeng. 5. Cingkuat. Nyuruh reret. Sok perketkeun ai hayang boga gamelan mah. Bari jeung teu boga masa ge. Cingkuat. Karek 1 menit. Karek 2 menit.
Ya. Sing kuat atuh mana teh? Udah ngap atuh. Seru aja kita modara ieu modari mah. Ari maneh. Ai sida wala geuning kuat. Ye, api-api jadi. Sama si lain. Kape helaan atuh. Daya-daya kurang. Hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu ya. Sanes maksan abdi jangakeun beuheung tangeuteun suku genteng blokeun. Naon? Oh, si Dola. Si Dola kemana? Oh, ya. Si Dola kemana? Lah, naon? Kemana? Oh iya. Si lain jadi? Oh, wah. Yang tunyak-tonyok kapan iya mah? Bapak mah adil tadi. Sahanu kuat ke ngareng hap 5 menit, eta bakal abus. Aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia. Lah. Naon? Geus dewek muka dek pake sorangan silingah. Dek mah maturan aing teh sudi make rada ada merang geureun. Geus baju ieu. Bajakeun kitu pacara guru ngukut dewek. Keur batur pakumaha sok buru-buru kanya asupan. Sok buru-buru bapak rek ini. Mungkin peke bapak di dieu abdi newak juri. Moal kuat. Sok. Da banyak ka kolot. Sok da kolot geunah sok nya asupan. Nah, eta omongan si ayah yang dikasih itu. Oh, itu udah berpengalaman. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang cere hiji. Asuk. Hese teh sia kudu dipaksa we. Wayah munga. Nah, maka baju nukit kuning eueuh baju lagi. Kamana baju lagi eueuh? Kudu ditinggal ke lebar. Tak geus dipake. Oh, wah, Pak Antong iya, Pak. Wayahna. Nah, darek bajuang ieu mah. Bajuang rek nungtut keadilan itu anu keur apluk-aplukan di dunya. Ya, tuh aya kitu urang mah teu naon atuh. Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reuwaseun.
lain ieu pas sakti tak kudu sakti Batara Guru mah kitu nuhun hayang sakti we sajidu mah teh sakejap nyata sajidu mah teh sakejap nyata mah nuhun da naon wayahna dewa urang jalukan saurang mah maksudna urang cara meuli kartu gaple deungeun mun aing di dieu keung permainan mah eta sora kudu digenti sok kumaha ngagedina dehemkeun di mana geus robah dehem kalima kali kaopat kali bakal robah ayeuna apa sok Cisok Pirno damel kaulanun wah anjir hebat wibawaan euy wibawaan demi Allah aing mah naon rupiah pamaksadan salira Kangjeng Rama bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala Batara Guru sumuhun Batara Guru guru naon jeung guru dana setia tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula nun Kangjeng Rama Dewata Cengkar Dewaji lain dewa halus demi Allah halus sok maneh tong tarik teuing atuh tapi nama kaula nun Bapa Uyup Sumala naon pihak pancen selera panjenengan ku putra pada dilaksanakeun nanging aya cita-cita kaula naon nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawasan Radimuka hoyong digenti ku cai tiis dek dipelakan mujair nila dewa-dewa kabeh cenah turnamen nguseup di kawasan Radimuka tong kalewihan teuing sabodo kawasan ulah kalewihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo nuhun Adi Wijayano Adi Guru gitu ayo sasak itu Bapak rek ngudak jurigna ayeuna mangga pilu jeung urang ngajugjug ka karaton balik mercukona balik musyawarah para juata marasa ngajuata permanten bayar robaya nalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk kelereng kemana we karapnya mah tangeuning ka sipiheulaan hayu urang tepungan widadari anu 6.000 660 eta mah ayat Allah melegung widadari mah 40 laras dewa mah nya eta aya 4.440 areu
hayu atuh urang ngajug-jug ka karaton bale mercukona tuna lampah eta kacarios di guha Sela Pintara nyaeta ieu Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati Sampurasun. Atur ini kakang Patih. Lumayan hatur lumayan kan jantan kasar jeminu jadi apisan rasakan duduran dari kudus yang tereng kakek sangat pikir Prakati anti awon berarusing kirani ayun-ayun di ayun kucingnya ya
Marwata susah pindah ke kiri-kiri. Pindah marwata susah pindah ke kiri-kiri. Prabu Wijarna kapingah kasumpingan ieu papih nagara nyaeta Kala Nurgeni ieu nganding. Bagja nu taya papadang syukur bagja kumbayakeun aja geus bisa datang ka harapan kaula. Coba minta supaya jawaban hasil heukeun. Nyaeta anu dicita-cita berang jeung peuting layang jamu sekali musada raju kakak. Cobi-cobi kaulah hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna. Hasil kata layang jamu sekali musada. Susah payah naker. Perjuangan anu luar biasa. Ari Semar pae. Sanes pae deui ka ieu bangkena ka. Senang urang mah anu ngaganggu. Dari dunia notifikasi dengan si ieu sorangan. Dan dina paena oge kaula nu soak teh. Soak. Rag-rag jantungna atuh da diudak-udak ku kaula capek meureun. Layak jamu sekalipun sada hasil. Kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekali musada. Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy caina rek dipake mandi api-api. Da ieu buktosna saya yang jamu sekali musada teh. Ubah. Ya, bagja bagir kaula. Bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa kaaji ieu layang jamu sekali musada. Ya, jangan kene gawe akang ke mung sakitu-kituna. Bade dibeureum bade dihideung. Ya, berat yuhun berat nanggung berat nahibahkeun anak kaula. Jen tidak kalamatanana, tidak telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning. Urang ama pertahananana rekep kaya gegep. Paingan negara na maju da puguh rakyat jeung pamimpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana. Syukur bagja kumbayangan. Pinasti kersayang gemabaran. Ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun iraja. Nyaeta lumebet raran cepat. Ulah kaget tenang. Ieu pusaka dicekel deui ku kaula. Hai! Saha ieu? Saha satria?
bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran Sukma Sajati saha anjeun pejok ku sampean lajeng ieu Sukma Sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Baganaya Oh. Jadi ketahuan. Saha entong saha sia. Mata peda aing teh. Sok lain dek maehan aing. Nah anjeun teh alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata pendana. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin? Hah? Alright, tong ai. Kabina-bina sia syarakat teh. Layang jamu sekali musadar rek dipibana ku sia ieu. Lain waktuna kurang ajar. Ieu teh pakaian di dunia adalah. Nah, sahatin kaulah Semar. Ya, ninggalkeun raga badak sia. Sok dek lompat ke mana? Wah, kabur. Hei. Bahaya kabur. Woi! Marukana di luhur candi usi meureun. Keun antap sia. Guna lampah eta kasarius di Batara Guru Narada aya di balik mersukur. Nah, siapa balak opat ditinggal ke balak tilu? Poho. Ya. Abus ke siapa balak kosong teh pae? Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Balak lima kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh, urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ilaing we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha urang ulin ka dunya yeuh. Maksudna kesel. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahayang urangna urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae nama. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut.
hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang. Kumaha urang aya nama urang kadunya urang pesen belum peda. Ya eta minta supaya pangneangan jengkol ora, nangka ora, jeung budak ora. Urang bawa ka dieu urang barang dahar malah kecelakaan. Urang ka amarta panawa kabeh cenah make kolor cenah ngurek. Da moal tengah gugu di kita dewa magriu. Atawa Pandawa piraku tengah gugu ka urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggelene hajat naon? Urang nyunatan saha? Urang newak dorna urang sunatan di dieu. Benar. Urang onang singa depok. Singa depok. Si robot. Robot mana? Mitoha Mas Yuning. Mitoha Neng Nulung. Urut meureun eta mah. Tah. Itu dorna teh urang teu tumpak singa depok. Tuluy robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana. Saha dorna? Moal teu ngeunah seuri urang. Kitu hiburan urang mah. Tingali aya jalma datang ka dieu. Aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya. Bener. Hayu boro-boro kakang. Kakek tera. Meninggali. Tera. Kakek tera. Jangan tinggali. Ya. Tinggali wujud urang ngarengap. Aya nu ngeusian kalengkahan kucing meureun. Ai. Saha sampai ada? Ai. Lalawara teuing datang ka heupeun dewa, teu bema teu kerama, luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk. Raja Ponggawa naon sababna anjeun datang ka heupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarat tadina. Anjeun teu dionang ujug-ujug datang ka heupeun kaula bari kaula can sasadiaan can mencicak-cak. Goblok saha ieu? Naon mana datang ka dieu sopan? Aya nu ngeusian cahanya. Salah deh. Budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah batara guru. Tanyakeun ka unggal dalang. Nu kieu mah batara guru di mana-mana ge. Itu aing naraga. Di mana-mana oge. Gila, geus aya nu ngeusian.
tinggal itu siapa tuh aing itu tobros dipakai naon teh apik itu dipakai kasti ku aing dipakai lari subuh nyaeta tika indran langsung ke gentong silaka dulu kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunyuk katanya kene kabalarea kadewa pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun lalaworas yang ngomong teh hayang saya diciwit lain rasakeun aing bake aji kemayan bakal diberi aji kemayan bakal leuleus lir kapuk ka ibunan kapas kahujanan kadieu sia kadieu bakal leuleus maneh di handap penleungeun aing pek sok ari bisa mapek bae den neraking ka ngawatek aji kemayan genera ngawatek aji kemayan modar sian modar seksaha modar ay nah kang teu mati dengar cadas ari nu boga aji kemayan teh saha Batara Guru tak sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah gablegna kemayan tapi lumayan rasakeun leuleus ya leuleus ya lumayan nih 100 tuh HP na cokot kang tuh bisa nge-SMS ini babari nge-SMS mah nulisnya dina kertas tuluy nepi ka batur anteurkeun atuh surat mulai mah bejakeun SMS ampun Batara Guru sejak alu kaula dina waktu ayeuna rumasak kena dosa perdosaan rumasak kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada tapi da geuning kaula teh teu bisa urang lain milikna Batara kurang ngajar atuh lalawara teuing dek ngalawan kaula Batara Guru amin lain Batara Guru jadi ngarelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bungan dimimitian kumane ayeuna mah kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun heuy mumpung kapake guru mumpung keur diuk ge mah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun mumpung urang make aji mumpung
Kumaha sia? Hoi, Kakang Semar ampun. Ampun Kakang Semar. Sejak lalu kaula teh giningan ieu aya manuk penguin ka dieu. Sia. Mantap heureuy. Puguh hileut teh. Puyuh sia. Geranjing ka Semar ti sawarga manirancan. Sabab pajarkeun we engke dewa ngukut bueuk. Geus tong heureuy siapa siri kepret ke wae. Halus sia. Ampun Kakang Semar. Naon maksudna rek nyokot layang jamu sekali musada? Ngadon ngabongohan ti tukang sia kaing. Hayang nyepeng pusaka layang jamu sono. Tapi salah carana sia teh. Lain itu carana dulu. Sok kumaha carana? Gengsi sia hayang silaturahim jeung aing. Dumeh aing sangsara. Dumeh aing jelema teu boga. Aing teh simu rakyat, sia teh mimpin rakyat. Lamun eueuh rakyatna sia teh mimpin cucunguk. Notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh. Unggah adat. Sok dek ngalawan kumaha ka ieu aki-aki bucit teu kideung. Sabab guru teuna Semar teh lain korai kadut. Tapi ku ilmu nu matak anjeun tong ngajago ka ieu Semar banar nangka. Badran aya kitu sia teh. Atanapi Semar lurah kuda Australia. Geus jang geus more teh. Benar ampunan. Leres Kakang Semar. Dai kaula mah diajak di ku adi ai teu ngagugu kumaha. Nya kapaksa we. Geus jang. Kulit waru angan daru sinegu. Wah. Wah, lapur euy. Aing mosan jage keterima gaji. Bisa jadi orang melapur meureun Deui. Sok buru-buru sia. Wah, astaga. Ayo. Daya Kang nedahapunten tina sagaro pihak kalapatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade silain jelema minta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura kolot pinter pisan nyeri sagaro patenangan leuwihna we lemes kolot mah. Oh, aita kitu kumaha meureunna puguh sagala pageneangan leuwih na urang teh. Ya. Dirgahayu ya. Nya anu diulang tahunkeun nyaeta pangarsa Bapak Ayon Suharis Restuningrat. Mudah-mudahan panjang yuswana, panjang rezekina. Nya atuh kurang sakedap deui nyata mayunan sasih Ramadan. Mudah-mudahan aya dina kakiatan
Oke, hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 dirgahayu Indonesia nya cu. Permios ti akang sanes tesono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan rupina urang cekapkeun duit ka dieu kemang kritik sin barang sari tutup lawang sigotaka.